hiji dua tilu sumangga subhanallah walhamdulillah. Mangga mamah tiasa linggih deui sok. Hiji dua tilu subhanallah walhamdulillah. Mangga bapak ibu ayah sugan teh ke arah ya. Mari kita saksikan suapan pertama penuh cinta. Wih, biasanya sok aya ngawit kamana tuh kawit na ti neng ka aa ti aa ka neng tapi udah diselewengkeun nya karunya. Siap 1 2 3 wit jatuh ayat itu kalpak wit tepuk tangan. Alhamdulillah kumaha nya geus bae atuh sing rapet salutna gitu sayang. Ayeuna teteh ngagaduhan sangu hiji ieu sangu kudu diparabukeun nya silokana saha nu kenging ieu sangu insyaallah nyenak balik rezeki pangpayuna amin. Siap 1 2 kaheula acan 3 alhamdulillah. Ku neng menangna bu kabak naha ieu kieu sayang sebaik atuh nu penting ngeunah tadi cek teteh naon mun gaduh rezeki kedah emot kasih berarti kumaha eta sangu kumaha aduh maknya ku neng sorangan sok atuh gerah huapan si aana sok huapan ini sayang ini sok huapan si aana ya mantap tah udah seep teh ayeuna bagian siar yo ek naros ai cai teh fungsina kanggo naon terus ibak teras kokocok eta aya naon eta adus inti nama kanggo ngaleueuh nu konek ngaleueuran sayang maksudna kumaha dina rumah tangga pasti seueur masalahna tapi teu sanaos kitunya geulis kasep anaking hidup di mana wae kumaha wae eta masalah sagede naon wae kedah tiasa dicairkeun ku hidup duaannya ulah ibu ka mama sareng ka bapanya ayeuna mah tos benten deui caligna papayun-payun atuh ameh teh hese da ieu menang hese capek ti janal hideung. Siap sok 1 2 3 mana atuh yang canepi yang ayah yang dugi ayah pinter berarti si aana sok seepkeun heula eueutna wow heug atuh mah karunya na melag nya laparnya hausnya baiklah pan panggilan kesayangan teteh nanya jawab seriusnya bade pilih paha atau lebih dada kunaon kalah nyengir dada naon ya dada rada jauh ka terminal tapi sarua ngeunahna kulantaran ayeuna mah aya dada hayam ku teteh dianjuk heula nya da eta mah ke penting sok puntangan sabelah ewang heula dina hitungan katilu betot sing tarik ieu hayam silokana saha nu kenging daging pangageungna insyaallah nyenak milik rezeki pangbadagna amin. Siap sok ancang-ancang lumpat heula sing ka babet lihat sini lihat hiji 2 tilu angkat sing luhur sayang angkat tinggalikeun ka kamera aduh
Sok sesuai dengan keinginan tidak? Sesuai. Aya bagian dada hayaman. Aya nama calik deui sok caralik papayun-payun tah. Kabelah mana kabelah mana badami heula kade bising diadu da itu beusi nyeri. Sok badami heula. Engkau can badamina. Hah? Geuning badami teh teu ngaromongnya. Neng. Apa nu lah ibur ketangnya? Poho. Udah badamina udah. Hah? Entos atuh. Sok dina hitungan katilu, gegel kade diadunya sayang. 1 2 3 tahan. Iya ulah wakarobah cicing masih tahan can meunang tukang fotona. Iya tahan sampai besok pagi acan. Cicing heula acan. Sok singgeunah we nya singgeunah sok. Cicing tahan. Gegel mam sok teh cicing. Tahan geusan. Dianjuk heula. Ayeuna naon? Oh nya cicak endog. So amparkeun. Uy. Tetek naros jawab seriusnya. Neng bade di luhur atau lebih di handap? Di handap. Ya enggeus. Ayeuna sok tangan ka bisi ngabuh. Neng, kusabab neng hayang dihandap berarti neng heula sok taekeun peana ka dieu. Ulah ka dieukeun ya. Neng hayang dihandap berarti di mana? Sok atuh gerak taekeun ka dieu. Aya nyetrum teu? Palebah gogodeg. Sing bener sok rasakeun aya nyetrum teu? Aing mah. Geus atuh. Dina hitungan katilu dadatkeun sing tarik eta endog kudu bu. Popos silokana lamun eta endog bu. Tuh ya. Insyaallah ngalahirkeun turunan anu seueur amin. So 1 2 3 Asal milu oyag. Neng, geranagog. Toong. Eta endog pucat henteu. Sok. Awas atuh aya. Sok toong ku Neng. Geus. Pucat henteu? Pucat. Iya. Salamet berarti ya Allah. Anak lolobang keneng. Amin ya Allah. Keheula manakan dina. Sok ayeuna taekeun deui sayang ka dieu peana. Gelis anak king neng nuy rai teteh tikawit ayeuna surga hidup parantos ngalih ka caroge hidup. Ku kituna tawis bakti hidup mangga gerak kumbadam pas sampean caroge hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, rada capek. Entos sayang dielap sok gelis anak king. Nah, tos. Bantuan atau ugahna aya barang gawe teh. Bantuan. Kok ka diputangan teu gerak teganya kayak bitar itu salah teh. Ieu teh kumaha geus aya iklan kieu. Ngocor. Iya, geus apaleun. Cepeng kuduanana. Cepeng imbitna terang imbit. Hiya, budak pinter. Kuduanana, ya. Mun hitungan ka 4 alungkeun ka handapnya eta kendik kudu peus. Tapi saacan 4 teh pan meureun aya 1 2 3 nya. Ayeuna mun cek teteh 1 angkat ke atas, 2 ke bawah, 3 digoyang. Ya, ngerti? Sok ajaran. 1 2 1 2 3 Yol gel sayang, yol gel 1 2 1 3 yang digoyang-goyang asik, yang digoyang-goyang 1 2 1 4 4
Allahu Akbar. Kok ke HP becelong. Aya sesaan coba. Kok aya? Alhamdulillah. Iya, toong. Aya naon? Aya teh. Naon? Aya naon ieu? Melong. Melong. Neng Noy. Nu geulis, ya cepengan. Teteh kabejaan. Ulah rawas. Bisi engke piping manggi nu sagede kitu. Ya, geus. Ayeuna ku teteh diampihan heula nya. Ku teteh disumputkeun, engke mun ek nanyakeun ka teteh, bisi ku nengek disarwakeun. Aduh.